Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekreber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng antara paeh jeung hirup bagian kadalapan. Ieu yasana Bapak Tholib. Sateuacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kasadayana pamirsa anu satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti anu Maha Suci, amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kecelak bae manehna mah numpakan deui sapedahna balik ka imahna rek muru deui pagaweanana. Isukna muhyan geus nerima deui tanda lulus ti guruna kalawan angka istimewa ti guruna meunang pujian. Malah aya hiji surat kabar anu nyadiakeun hadiah sumbangan belajar ka barudak nu lulusna istimewa. Dina eta surat kabar dimuat lengkap jeung fotona ngaran budak jeung tempat sakolana. Muhyan geus ditarima jadi murid di salah sahiji sekolah SMP negeri kalawan bebas tina uang pangkal jeung uang sakola sajero 3 taun. Geus dibayar ku direktur surat kabar nu nyadiakeun hadiah pikeun budak anu pinter. Harita teh poe Sabtu ngan kahalangan ku sapoe mingguna muh pre sakola. Senena mah manehna kudu geus ngamimitian deui sakola di SMP. Manehna geus ngantongan ijazahna ti sakola dasar nu ditarima dina waktu perpisahan di sakolana. Poe eta muh gumbira pisan, lain bae muh anu gumbira teh tapi Mang Darma jeung Biminah oge marilu atoh suka anak kukutna muhyan lulus jeung menang angka anu istimewa. Mang Darma jeung Biminah bakat minggu atohna nepi ka boga pakaulan mang meulikeun pakaian sababaraha setel paranti sakola. Geus meuli tas, bukuna jeung alat-alatna, buku tulis, buku gambar, pulpen jeung patlot kumplit jeung garisna. Geus sadia keur meuli buku-buku pangajaranana, tapi ari mah acah mah henteu terangan kana kaayaan anakna kitu teh. Samarukna muhan teu sakola ngan sakadar sakola diajar ku Mang Darma bae jeung ku Biminah di imahna. Anak Mang Darma kungsi balik nepungan kolotna bareng jeung salakina kacida pisan atoheunana. Kolotna geus boga anak kukut, maranehna ngarasa bagja boga dulur lalaki. Muhyan oge bungaheun hatena di aku dulur teh ngarasa dirina teu nunggelis. Kuduanana anak Mang Darma muhyan di papatahan bari ditinggalan oleh-oleh waktu manehna arek arinditna balik ka tempat dinasna. Anak Mang Darma ninggalkeun sababaraha hiji potret anak-anak Mang Darma ayeuna mah hatena teu melangeun teuing ninggalkeun kolotna teh da geus aya muhyan nu maturan. Jarawuh dinasna salaki-salakina anak Mang Darma teh nu saurang di angkatan darat dinasna di Medan, nu saurang deui nu diawuri dinasna di Kalimantan, nu matak carang oge papanggih jeung kolotna ngan ukur surat bae mimindeng namah anu datang teh.
Muhyan anu geus jadi murid SMP sakolana getol jeung rajin pisan kana sagala pangajaran estu calakan. Manehna di sakolana geus jadi contoh babaturan sakelas, loba barudak anu resep campur jeung manehna, iwalti barudak nu bodoh jeung nu sirik anu henteu daek babarengan jeung Muhyan teh. Tapi sanajan Muhyan sakolana pinter diajanan jeung dipikaresep oge ku babaturan, tur dipikanya ku guru-guruna, tingkah lakuna henteu pindah pilempangan, tetep manehna mah sopan, mun nyarita estu lemah lembut dibarengan budi manis. Henteu umbangkeuh ieu aing pinter jeung gumede, rasa maneh dipikanya ku guru jeung dipikaresep ku babaturan. Di imahna matak pikayung-yuneun jeung pikanyaaheun anu ngurus Mang Darma jeung Diminah estu tamplok kanyaahna ka Muhyan. Kumaha henteu kitu atuh da Muhyan mah pindahna sakola teh digawe di imahna beuki daek jeung tambah getolna, ibadahna beuki khusyuk bae nganyahokeun kana kahayang kolotna. Ayeuna manehna geus macakal ari sore muka taman bacaan, beri jual beli buku-buku pangajaran sakola, boh buku urut boh anu weteuh disagigireun warung sanguna Mang Darma, ngahiji jeung warung keperluan sapopoe. Modalna beunang nanyeng celengan ditambahan ku Mang Darma jeung pamere ti dulur kukutna nu di Medan jeung di Kalimantan. Ieu kabeh pokalna Muhyan anu geus disatujuan ku kolotna, tapi ari manehna keur sakola mah ku Mang Darma bae ditungguan warungna teh. Kajaba ari manehna balik ti sakola sok katembong Muhyan aya di warung bari nyekal buku pangajaran, nyelang-nyelang ngapalkeun di mana keur lowong nu balanja. Sanggeus aya Muhyan, Mang Darma usahana aya kamajuan teh di warung sanguna ayeuna mah geus boga anu babantu anu ngahaja dibere dahar jeung bayaran saban bulan. Ari Mang Darma mah aya di tokona nungguan samemeh Muhyan datang ti sakola. Lamun balikna ti sakola Muhyan teh henteu gura-giru balik ka imah, sok nguriling heula, tapi henteu nguriling teh ulin henteu puguh. Muhyan mah ulina sok ka toko-toko, ka grosir anu ngajual barang-barang keur eceran, balikna sok angkari bungku dagangan keur di warungna, ditumpangkeun dina bahasi kareta mesina, bari ngiringkeun beca nu pinuh ku balanjaan. Di warungna ayeuna mah rempeg ku dagangan, sabun geus petian, gula karungan, rokok bosan, pendekna tepi ka arang-arang di warungna Muhyan teh aya sagala rupa keperluan sapopoe manehna ngayakeun, ari modalna sajabat tina kauntungan anu ditambahkeun. Oge Muhyan geus loba nu mere modal barang dagangan anu beunang dibayar ku ladangna lantaran toko-toko langganana gede kapercayaan ka Muhyan. Meh kabeh disuka jadi jeung Cibarengkok mah teu aya nu birek ka warungna Muhyan atawa toko Muhyan anu nyarebutna teh. Malah geus loba anu nyahoeun ti lembur sejen oge nu sok jalana ngaliwat ka lebah dinya mah. Sababaraha kali Mang Darma nyarita ka Muhyan supaya maacah eureun bae digawena di gedongan teh, nya kitu deui ka maacahna. Mang Darma teh geus nyarita leuwih hade babantu bae digawe di imahna ngabantuan anakna. Ari Muhyan mah ka Mang Darma sok ngawalarna teh, kumaha kapalaina emak bae, dah artos mah ku abdi oge anu timang sok dipasihkeun. Sok dipasihkeun sapalih ka anjeunna, bilih aya kapalaina, tapi ari dina hatena mah Muhyan oge ngarasa berat emakna eureun digawe di gedongna Raden Raharja teh. Kahijinya lantaran digawe di dinya, manehna nepi ka bisana kitu teh bisa tepung jeung Mang Darma jeung Diminah nu mikanyaah manehna. Ari kaduana upama emakna eureun digawe di dinya, tangtu moal saban minggu ulin ka bumina Raden Raharja. Tangtu era dak mana henteu digawe duka kunaon sababna manehna hayang bae ulin ka gedong Raden Raharja teh. Manehna panasaran lamun teu panggih ulin babarengan jeung Neng Pujiati ari dina poe Minggu teh. Padahal mah di dituna teh lain ulin luntang lantung ngadon digawe di kebon bari kesang bebolokot, tapi karasana asa bunga jeung nikmat dina waktuna ngopi bari dahar teh. Tinasa ingat Muhyan mimiti boga batur ulin teh nya putra Raden Raharja, manehna henteu boga deui batur ulin ti leuletikna. Di sakola manehna loba oge batur ngan saliwat-saliwat, sumawona ari di lembur mah manehna teh tara ulin pisan katungkulkeun ku resep ngabantuan digawe ka bapa jeung ka indung kukutna.
nya kulantaran ieu pisan rupana pangna Muhyan ngarasa resep jeung jadi kebiasaan kagumbiraan kasenangan aya di gedongna Raden Raharja ulin jeung Neng Pujiati teh. Ku Mang Darma jeung Biminah oge tara dilarang dages terangeun dina saminggu sakali ulina Muhyan teh kitu oge sok jeung indungna sono meureun hayang panggih malah masok mondok sapeuting sakapeung dina malam mingguna. Ari pikiran Ma Acah pangnah teu daek narima kana panyambat Mang Darma jeung Biminah ngarasa era kudunungan lamun eureun digawe teh sieun dipajarkeun teu boga rasa rumasa sakitu dipikanya ahna sasat teu dianggap bujang. Da atuh ari bujangna dununganana teh aya tiluna awewe oge ari Ma Acah mah geus dipercaya geus dianggap kolotna kudunungan istri Neng Ningrum geus henteu asa jeung jiga. Ari kaduana kunyaahna ka Muhyan oge Mang Darma jeung Biminah teh ku Ma Acah geus dinuhunkeun heug bae engke ari aya indung mah di dinya Muhyan teh jadi ogo. Atuh Biminah jeung Mang Darma oge teu bisa maksa ka indungna Muhyan kumanehna Ma Acah dianggap lanceuk. Saban sore oge sok dilongokan kitu oge tara daekeun dikirim dahareun mah da henteu kadahar. Bawana ti gedong oge sok diandumkeun ka tatanggana. Tapi duit mah ari dibere ku Biminah sok ditampanan sok dikumpulkeun ingetanana bisi aya kaperluan keur anakna. Muhyan sakolana geus kelas 3 naik dina saban taun rapotna alus pisan dina saban pangajaranana teh. Tokona oge marangan majuna teh bobohan rajin nu ngusahakeunana henteu pati loba anu ngadaharna hasil tina warung sanguna oge nyukupan keur kaperluan rumah tanggana mah ngan ukur keur katilu budakna Mang Darma, Biminah jeung Muhyan. Imahna anu tadina imah biasa teh geus bisa dibangun sepotong-potong ditungtut digedongkeun. Parabot rumah tanggana geus rempeg di warungna anu tadina rakna tina kas geus ganti ku lemari kaca. Ieu kabeh oge pokalna Muhyan. Ayeuna umurna Muhyan geus nincak 16 tahun rupana beuki gede beuki katembong tegepna pakaianana oge geus ningkat pakaian budak bujang. Manehna geus resep make salilana pakaianana necis geus resep make pakaian anu aralus ka warungna loba mojang nu ngahaja baralanja nempo nyore di mana Muhyan geus balik ti sakola. Warungna beuki payu bae lain bae ibu-ibu nu sok baralanja teh tapi pamuda-pamudina oge pinuh-pinuh bae nu baralanja ka warungna balanja buku keperluan sakola bari ngarinjem buku ti taman bacaanana. Sanajan Muhyan geus loba kawawuhanana boh pemuda boh pemudina tapi karesepna mah teu leungit. Ari poe Minggu mah manehna subuh keneh oge geus indit jeung indungna ngajugjug gedongna dunungan emakna. Pakaianana oge henteu daekeun robah tara tingaleun ti sandal japit karepus anu geus belel aya tambahna ditumpangan duduk we samak makena didedetkeun inditna bari mawa jejer paranting ngusepan lauk dina empang tarate. Sajajalan Muhyan guk-guk jeung barudak sasamana anu arek arulin aya nu marake motor aya nu lempang aya oge nu marake sapeda. Di antarana aya oge nu manehna wawuhun batur salemburna jeung batur sakolana keur di SD jeung di SMP. Arulina campur barudak awewe jeung barudak lalaki. Tapi saurang oge eueuh nu nanya ka Muhyan maranehna henteu warawuhun panglingku pakaian Muhyan nu dipake harita. Muhyan jeung indungna geus tepi ka gedong pagaweanana Neng Pujiati geus biasa nyampak di hareupeun gedongna mapagkeun. Neng Pujiati geus biasa nyampak di hareupeun gedongna mapagkeun. Neng Pujiati geus kelas 2 ayeuna di SMP-na tapi kabeneran henteu sasakola jeung Muhyan teh keur meujeuhna mangkat resep miara salira. Mimiti resep ngaluis yuswana ayeuna 15 tahun jalan. Bubuhan putra nu beunghar salirana tareh ageng pisan panganggo sagala aya wuwuh gelis wuwuh manis katingalina nyarupian nu parantos nincak dewasa. Sapertos yuswa nu parantos 17 tahun jalan bae. Di sakolana jadi bentangna sakola tina kagelisanana loba barudak lalaki anu harayang wawuh boh di sakolana boh ti sakola anu sejen. Barudak SMA loba nu ngahaja megat mulihna hayang marengan.
Tapi ngan ukur marangan urutna dan Neng Pujiati mulihna sok dipapagkeun ku mobil sedan. Tungtung nama barudak lalaki teh silih surakan sakapeung mah mindeng ngajadikeun papaseaan. Aya oge nu geus nyarahun bumina sok ngaharaja ngaliwat ngaharaya nganjang ngadon arulin, tapi henteu waranian abus ngan ukur samet lawang pantona maranehna ngarasa arera ningali kaayaan kabeungharan ramana Neng Pujiati. Tungtung nama sok baralik deui ngaralamot curug hayang ulin oge henteu kalaksanakeun. Sakitu lobana anu hayang mawuh sajabana ti batur sakelasna aya hiji pamuda ngakuna murid SMA kelas 3. Ieu mah jigana rada leuwih wani jeung rada laluasa nuturkeunana Neng Pujiati ari mulih teh pantes nama putra jelema nu kaya. Jenenganana sumirna megatna sok make motor weuteuh merek BMW sakapeung sok nganggo mobil sedan Fiat anu alit. Atuh babari pisan mawuhna manehna aya 2 kalina nganjang ka bumi Neng Pujiati, tapi ari ulin sasarangan kaluar ti pakarangan mah tetap acan bisa. Sabah Neng Pujiati diajak tara kersaeun malah 2 kalianana nganjang oge di payunan kuramana sareng ibuna bae. Neng Pujiati mah teu kersaeun mayunan ka sumirna teh. Maacah geus abus ka gedongna Raden Raharja dibarengan ku Muhyan. Neng Pujiati oge lebet ka pakarangan. Ari Maacah jeung Muhyan datang mah anjeunna anu nutupkeun panto pakarangan. Mu eta teh mawa naon? Saur Neng Pujiati ka Muhyan. Oh, ngabantuin jajar useup engke tengah dinten bade nguseupan si nyonya anu dina empang tarate teh. Ah ulah mu karunya anggur mah Neng ajar tumpak sepeda. Nah Neng teh teu acan tiasa nunggang sepeda. Teu acan sapedah nama aya kenging ngagaleuh apa basa dinten Rebo. Atuh teu tiasa tunggang sepeda oge Neng mah teu pamengan da kagungan mobil apan. Perlu Neng oge mu tiasa upami mapras teh ongkos sok ngaranggo sepeda anu sanes oge tara tarumpak mobil. Ari mu geus bisa parantos tiasa abdi mah Neng ajarnya mu mangga upami Neng kersa mah Neng bade diajar dugi ka tiasana. Neng Pujiati lebet ka bumi nepangan ibuna wawartos bade diajar sepeda sareng emu. Bu abdi bade diajar sepeda teh ku emu bade diajarkeunna nya bu. Wayah kieu mah seueur mobil kadah di jalan anu ti iseun atuh diajarna ulah di jalan rame. Sumuhun bade milari bae jalan anu ti iseun permios bae nya bu. Kedah atos-atosnya pilih gebis engke ari henteu atos-atos mah. Sumuhun mangga atuh bu. Lilis nyandak cai atuh dina termos sareng rotina deui. Da sok capek ari diajar sepeda mah jeung keur moh sakalian. Sakapeung ibuna Neng Pujiati sok nyebat gelis ka putrana teh nyebat jenengan nenehna da jenengan panjang nama Neng Pujiati teh Yulia Sri Pujiati. Neng Pujiati ngagupayan emuh anu ti tadi keur nangtung ngadaguan di luareun gedong. Emuh nyamperkeun ka Neng Pujiati bari ngahormat ka ibuna nu harita nyamperkeun ka putrana. Mu Neng hayang diajar sepeda ku mu barengannya mu. Hati-hati bisi labu ulah di jalan anu rame pisan neangan anu sepi neangan jalan ti iseun nya mu. Sumuhun mangga tuh sapedahna kaluarkeun Nengna ka tukang heula nyokot roti jeung cai. Muh ngaluarkeun sapeda weuteuh ti jero gedong ditungtun ka pakarangan. Neng Pujiati nyandak tas nu make tali dipasikeun ka Muhyan, ku Muhyan ditampanan tasna disolendangkeun. Di jerona dieusi ku roti jeung cai dina termos make gelas plastik 2 siki. Di mana mu anu ti iseun teh nya? Palih kula Neng, anu ti iseun mah leresan ranca badak di kalerna. Carang kendaraan di dinya mah komo ayeuna dinten Minggu. Hayu atuh mengpeung isuk kenehmu. Acan panas ari isuk-isuk mah. Muh ti gedongna arindit sareng Neng Pujiati ngajugjug jalan ka ranca badak. Di Cipaganti Neng Pujiati bumina teh. Di jalan Neng Pujiati nyarios ka Muhyan. Mu ngarah gancang boncengan atuh mu.
Ya apan aya bahasina. Oh, mangga atuh ari kersama dibonceng. Muhyan mancal sapeda dituturkeun ku Neng Pujiati, celak bae Neng Pujiati dibonceng dina bahasi pananganana nyekel sadel. Nya bae ti iseun di dieu mah nya muh. Muhyan turun tina sapedahna bari masihkeun ka dununganana. Neng Pujiati mancal kana sapeda ti tukang dicekel bahasina ku muh bari nuturkeun. Da puguh oge anu kakara diajar henteu oleh gulak-gilek luak leok numpak sapedahna teh mindeng pisan arek labuhna. Lamun muh teu tanginas rikat nahan mah. Lila-lila mah rada teger nyekel setangna ngabosehna geus rada ajeg dina sela sapedahna. Ayeuna mah lain bahasina nu dicekel ku muh teh tapi selana. Bisanya muh ayeuna mah sot we muh ulah pageuh teuing nyekelna. Muh ngalesotkeun leungeun tina sela bari lumpat ngabig-big gigireun anu keur diajar. Neng Pujiati terus ngaboseh sapedana bari gulak-gilak luak leok arek labuh. Lamun geus ngarasa cangkel jeung arek labuh Neng Pujiati gegerowan ka Muhyan supaya gancang diboro dipangnyekelkeun. Muhyan jeung Neng Pujiati diajar sapedana nepi ka beurang kakara baralik. Neng Pujiati dibonceng dina bahasi ku Muhyan sajajalan Neng Pujiati alewoh ngajakan ngobrol nyaritakeun semah nu nganjang poe Kemis ka bumina. Kamari mah basa poe Kemis Neng kasemahan ku si Sumirna mu meni ngewa lila pisan nganjangna teh. Saha Sumirna teh Neng? Nyarita nama manehna sakola di SMA ka ibu mah. Geuning Neng kenal wargi kitu. Sanes wargi ngan manehna teh mindang megat ari budalan sakola sok nuturkeun ka dieu nepi ka imah make motor. Bareng Neng uih teh sareng ibu dina mobil. Margi ibu mulih ti toko atuh asa aya jalan da ku ibu di aku dicalikeun tah kitu asalna. Nu matak ngewa atuh samarukna ibu mah rencang sakola Neng panginten. Ah sawios atuh Neng, da biasana ayeuna mah kedaseur kenalan jalmi teh komo anu masih keneh sakola. Tapi eta mah manusana da jiga rada teu uyahan teresep teusing kawas lain budak sakola bae. Samaruk arek dilayanan kamari mah ka dieuna make barang kirim sagala. Ari Neng kanu ngirim nyebat teu uyahan atuh pasikeun bae ka muh kikirimanana mah malaur henteu aya nu ngirim ka muh. Ari Neng teu peryogi mah. Muh ngagurubuk bari nyebut aduh bujurna dijembel ku Neng Pujiati meh bae karetana ngagubrag da setangna ngagilak. Neng Pujiati oge rewaseun muntang kana cangkeng muh pageuh pisan. Ngarobrolna henteu panjang lantaran kaburu tepi ka bumina. Muh tuluy nyimpen sapeda ka tukang bari nyamperkeun indungna nu keur digawe di dapur. Ari Neng Pujiati mah lebat ka bumi nyimpen tas bari wawartos ka ibuna. Henteu geubis diajar sepeda teh. Henteu Bu, da dicepeng ti tukang ku emuh. Minggu bade diajar deui nya Bu. Nya saminggu sakali bae diajarna ulah sorangan bilih labuh. Ari henteu aya nu nyekelan mah. Neng, itu jeruk pasihan Sumirna jeung apelna seger meureun ari tas capek mah. Ah, mangga bae tuang ku ibu. Da masihanan oge ka ibu alim abdi mah nedana oge pasihan ti jalmi kitu. Ih ari Neng atuh da sanes urang anu menta itu nu ngirim cek manehna oge sanes kengeng meser pelakna di pakalangan pedah manehna mah resep cenah kana papelakan teh boga cita-cita yang neruskeun ka sakola pertanian anu luhur. Ah kengeng di babodo ibu mah moal nya aya nu hasrat ka fakultas pertanian make ka SMA heula. Atuh ka sakola pertanian atas bae leuwih gampil da kitu saena mah. Tiasa ti SMA oge cenah cek Sumirna. Ti Pasar Baru eta mah Bu sanes pelakna dari Pasar Baru oge nu kitu mah seueur. Urang pasikeun bae Bu ka emuh sapalih deui mah kanggo ibu ari ibu palai mah. Ning rum ibuna Neng Pujiati imut beri lebet ka jero nyandak jeruk jeung apel. Ibuna surati ka Neng Pujiati sanes henteu palayeun putrana teh da kasedepna eta teh ngan Neng Pujiati henteu resepkeun kanu masihanana.
Sumpingna ti jero bumi ibuna nyandak karinjang alit pinuh ku jeruk Garut arageng sareng arasakna keur campur sareng apel. Tah ieu jeruk teh Neng bade dikumahakeun? Mangga atuh ibu nyandak heula. Ah, ibu oge henteu hoyong ari Neng ali mah. Pek bae pasikeun ka mana Muhyan, sadayana oge. Da apa oge nyesel ka ibu. Nah, apa nyesel Bu? Nya pajarkeun teh tong sok narima pamere. Pamahugi meureun ari kitu mah. Sur apa teh? Da apa oge atos uningaeun yen sumirna teh lain rencang sakola Neng. Dasar lalaki teh bae nya Bu, palai mah. Menyi nya Bu, nu kitu mah meser bae ka pasar oge. Apa tiasaeun ngagaleuh. Ari sugan ibu mah, ibuna gumujang bari ngareret ka putrana. Nu kitu bae ibu mah. Yai, teu sudi teuing. Neng Pujiati baeud bari ngadila ka ibuna. Ibuna Neng Pujiati tuluy nyaur Muhyan pokna. Mu, ka dieu. Muh anu aya di tukang ngadenge aya panyaur ti ibuna Neng Pujiati gancang nyamperkeun ka payun. Ku ibuna Neng Pujiati dipasihan jeruk jeung apel bari miwarang dibawa ka emakna. Atuh Muhyan wareg teh mah ngopi jeruk jeung apel teh sesana rek dibawa ka lembur keur biminah jeung Mang Darma. Neng Pujiati sanggeusna reureuh oge Muhyan tuluy ka karbon deui nepi ka sore. Muhyan nu ngabersihan kebona, ari Neng Pujiati mah biasa nu ngamandoranana. Geus burit Muhyan jeung emanna ka karabaralik. Muhyan ngajingjing karanjang jeruk jeung apel. Kocapkeun pamiarsa, kota Bandung dina waktu harita kacida ramena aya paribasa Bandung heurin ku tangtung panonoban ti unggal kota ti suklakna ti siklukna pada daratang. Boh nu ngeunaan perdagangan hasil bumi, boh nu ngeunaan pausahaan kolontong, aya oge nu datang teh maksudna ngadon babetah bumen-bumen bari nyiar pakulian atawa pangaratian. Ari isuk-isuk ramena teh ngabrul jalma anu rek karuli, anu rek digarawe jeung nu rek ka sakola. Ari sorena ramena teh lamun kabeneran halodo kudu ngadon pelesiran ceuk basa ayeuna mah cari hawa. Lumakuna rupa-rupa, aya nu lempang bae, aya nu tumpak kareta mesin, jeung aya oge nu kana motor. Jigana saruka bunga ngarasakeun kanikmatan di alam dunya, nepi ka teu karasa deui lilana poe tepung minggu ganti bulan ku betahna hirup di alam dunya. Kitu deui waktu harita geus nepi ka poe minggu deui isuk keneh Muhyan jeung emanna geus aya di bumina Raden Raharja. Neng Pujiati ti kamarina geus sasadiaan bekal keur isuk diajar tumpak kareta mesin. Barang datang oge Muhyan tuluy Neng Pujiati nyandak sapedahna dibarengan ku Muhyan ka jalan urut minggu kamarina diajar tumpak sapeda beri mawa bekal diasupkeun kana kantongna. Sapedahna henteu ditumpakan ku Muhyan tapi laleumpang ngarendeng bari ngobrol. Mangga atuh Neng, urang boncengan ngarah enggal. Lempang bae atuh da isuk keneh ieu. Bilih bae palai enggal. Ceuk Muhyan. Ari muh teh nyaan henteu sakola. Muhyan asa-asa rek ngajawabna pertanyaan Neng Pujiati teh hatena henteu tegaeun kadununganana, manehna ngarasa dosa ngabohongan salilana. Ari rek wakca balaka manehna teh pikiranana mandeg mayong. Kunaon ditanya teh muh henteu nembalan? Muh rada agak eugeun nembalana teh. Sumuhun sakola oge di lembur bae diajar sareng ngaji di bisa muh maca nulis oge nya. Tiasa mah tiasa atuh da sami diajar. Mun di sakola mah diajarna meureun pinter muh teh nya. Duka atuh ari pinter mah mung tiasa bae panginten Neng. Nah atuh bareto teh embung bade disakolahkeun ku ibu. Geus sawios atuh teu sakola oge. Ngobrolna muh sareng Neng Pujiati henteu kebat kapegat ku abrulan barudak ngabring tarumpak sapeda awewe lalaki ngaliwatan jalan nu dipake laleumpang ku muh jeung dununganana. Muhyan rada nyiak beungeutna katuruban ku topi samak manehna sieun kanyahoan ku abringan barudak.
Muhyan ti kajauhan oge geus nyahun eta barudak teh batur sakolana. Muhyan ngadadetkeun topina lempangna tungkul rada ngabalieur kagigir. Tuh mu resep ari sakola teh batur oge arulin babarengan. Eleh barudak SMP kelas 3 jiga nama barudak SMP 1 meureun. Tuh mu aya lanceuk batur sakola neng oge Epiana ngaranna. Barudak nu ngalabring teh geus aya hareupeunana ngaromong patarik-tarik. Kamana nya euy si Muhyan teh sakitu diomat-omatan? Kamari ngomong naon ka si laing sen? Nyarita nama moal bisa aya perlu cenah. Untuk kompaknya euy si Muhyan mah. Tapi ada si Epi mah aya nya euy sugan teh arulin jeung manehna. Nya bae meureun aya perlu penting maneh sok goreng sangkadik. Ti tukangeun nu ngaromong aya nu milu nyempad. Wah, pantes bae si laing masaleh da kasobat ngabela oge. Da heueuh si Muhyan mah saban poe Minggu oge nya sen. Ari diajak ulin teh tara mantog. Gatolik euy si Muhyan mah balik sakola oge. Batur mah hayang buru-buru balik ka imah. Ari manehna mah sok balanja heula. Sen ayeuna oge meureun dagang baso heula tah si Muhyan teh. Muhyan nu keur lempang di sisi ngadenge baturna ngejek teh tungkul bae tapi ari beungeut mah bareureum jiga nu ambekeun. Barudak nu ngalabring teh geus ngaliwatan manehna. Kacihan pelas atawa ka kebon binatang arulina teh meureun nya mu. Sumuhun panginten. Saha ari Muhyan teh nya mu? Sobatna Epiana meureun lanceuk batur sakola. Waktosna kabujang sae pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.